Yo, cek. Iya yo, YouTube nu paling halus mah yo. Mana nih kali? Anjing, colai. Iya, halus tuh. Lanjut dia. Ini hese bodasna euy ya. Bebe. Naon nih? Bebe. Ada sepatu. Gagal ieu mah. Pugu gagak kieu. Jika teh rame. Bororek ngeuna. Heeh. Deui atuh. Ayo. Sok bebe. Ayo naon, Man? Ketika bangun deh. Ayo tadi mulai. Dia mau naon? Iya deh euy, aing teh. Eta kamari biasa geulis awewe sahanya euy. Anjing geulis aya ya. Aing resep euy. Tapi da teu nyangka tuh da adina si amang anu dengeran urang. Aing teu nyangka nama eta euy. Aing bogoh aya awewe eta. Aing ge bogoh lu. Sia. Bang kieu we namanya. Bang deketan si amang-amang lah. Nama orang mau berkompetisi secara sehat teh. Nah itu mana? Bisa ngomongin amang-amang pan. Ketik kecuntungan mana kamari. Atuh pan bageran urangna. Sia kamari nang banyak. Ya tuh. Cuman yang bego. Bisa mana dah? Iya. Di mana sama amang-amang? Iya orang apa di mana? Hah? Apa orang di mana? Masih ulah bukit. Mak! Rani keluar lah, Mak! Oh. Domba di mandian, kukuring. Domba di renehan, kukuring. Astagfirullah. Banyak kukuring. Tah, gitu terus marane teh rapi, rese. Para banting keur masih cuput sih. Di mana tuh be itu teh? Siapa emang teh tepatnya? Da biasa mah daerah dia mana? Ya be, itu lain tuh. Oh itu eh. Kawan. Bang. Kayak naon di barudak teh? Coba bedog di. Awas teh mah ngajalan. Wah, moal ayeuna mah. Wah, Bang. Kadieu we olah. Naon dia? Tuh, ini Bang, cager Bang. Naon. Geus naon. Itu Bang. Ieu. An masuk ke radio dia dina ieu. Aya naon? Dia lah ka dieu lah ya, urang ati omong teh. Dieu lah. Tenang. Kieu Mang. Orang trek mata hampuranya ka amang teh da kamari geringan orang teh ikan amang geringan. Ieu jeung amang. Bohong sama. Ya amang urang hampura mang asli ieu mah maksud salam jeung urang aya naon sok aya naon heula aya naon intina geus marane mah bohong sok enon anjing goblok sia mah Ari naon puguh eta adi kamari awewe adi maneh eta kamari ngan anu nulungan maneh eta adi maneh eta oh si Ika heeh nah eta si Ika berarti ya geus ka mana tuh si Ika mah yang daun yang indungna ke luar negeri si Ika mah yang daun yang indungna ke luar negeri orangnya di dia ripuh tuh bomba nu marah mun miru mah meureun maha tuh geus lah kudu seredi mun satu tujuan tuh anjing mending salat yang zuhur aing mau satu tujuan masuk wajib si amangnya sarung ngomong tadi di rumah hewe si ikan teh beunang sarung-sarungna beunang buat ayo kak nah satari iski pelangkakan astagfirullah boy jagoan puas mah kemana tak budak deh kita bisa ngelengit mananya
beres aing di sarung gompol di. Ah. Kaki ini euy. Udah maneh mon tadi lompatnya kurang gancang keburu kebatur aja ngomongnya. Tuh kerama-rama nyamuro. Maneh kalakah noong anu modal di pancingan si goblok teh. Atuh da kumaha deui euy. Resep urang nempokeun laukna geus sih. Aduh. Nu baradak teh. Nyoro sih. Si eta teh atuh teh. Resep. Anjing. Sok sayang mau sair gitu Kumaha tah. aya nempona oge euy. Resep. Kan Parah ini. Udah sarua ini lapar itu. ya ino. Jadi dahareun itu di dieu. Nah, tuh naon deh. Aing teh deui. Bejeulin. Murah. Ya ini bantuan berat. Duh aing sayang ki ieu tungguan sekedar. Sama sekedar. Aduh. Kagok ah. Mat euy. Asuh adem. Tuh naon euy? Jang. Kenapa ini? Turun. Naon banyak gedenya, Jang? Ulah gituan, turun. Percuma mang aing hidup oge, geus eueuh harapan deui. Turun. Naon? Tuh, Jang, coba mah orang telat ka dieu. Tuh, tren lagi logor. Bener maneh mal modal tuh. Aing mah. Heuh kitu sing endah gitu nek paeh teh ku tamang ke ku naon bagedor cau. Ieu mah kudu teh rame duh aing mah. Arek moal ye, geus pageuh. Ah moal teu mood aing mah ge. Ya setelah teuing di. Si imannya kemana di? Ini asal lain udah teh. Tayang kok aing mah. Aduh si anjir. Di kita merasa mau mumul dan ngorek tali rambut. Woi, ayo mana? Ya kenal ditanggil kita nami. Ih, aing ge. Tadi aya budak gitu di itu. Nek bunuh diri mah. Mana naiknya geus pageuh ya, buru. Ah, gelo tuh gak mah. Buru ah. Mau balik ah. Balik. Ayo.
tak pernah pedulikanku di saat ku membutuhkanmu. Kau tak selalu ada untukku. Guys, ayeuna urang keur di Bukit Pasir Bogor di ketinggian 1250 cc. MDPL, heeh. Pokona sararia mun hayang bobogohan, hayang piknik, hayang bobogohan deui, pek ka dari lokasina di. Mang, ulah di bejaan atuh lokasina mah. Kayak beki lobawen bobogohan di dinya teh. Kamari ge pinuh numpuk tah di dinya teh. Aya mah ngeplog ulah mah lokasi. Heeh. Weh, saya teh euy. Elah laki. Jelema kitu. Wah, sama juga anu urang disegani disiksa euy. Ah sakalian urang ge make tahapura euy. Teunah da euy. Tuh pan heueuh. Goblok sia. Sia teh anjing. Sia nu ngeunawan aing kamari sia mah nya. Heeh, Mang. Naon ka dia aing teh sia. Anta Mang, ayeuna mah yang minta hampura urang hayang ngejelaskeun lah kitu maksudna mah. Jelaskeun naon? Aing sekolah anjing kamari ku sia. Ieu nya, urang kamari ngabantuan cigali-cigali. Tas eta nu nyiksa maneh mah. Sia ge paneungeul ka aing. Urang mah ngabantuan hungkul da ngabantuan ge. Sebenarnya mah kepaksa eta teh da. Untuk duit teh bejana mah teh keur nyekel duit loba. Lain kitu sia teh boga hayang duit mah gawe. Lain nunggulan aing. Bantu ieu mah yang modalna. Sia mah aing. Apa kata dunia zaman sekarang masih nginjem duit ke batur bos. Atuh pan, ketina duit eta teh dijadikeun modal pan. Take batina dikamangkeun. Sia mah kamari ge janji-janji ka si Galih kalaka nyebut-nyebutkeun si Galihna. Komodi ka aing sing nginjem duit. Moal Mang ka abang mah dijamin moal. Dibanguseun beut-beut ka sia mah. Geus ah ning citaran deui. Suatu Inca sia ka ditu ah. Sia mah. Aing keur galau. Galau karena perempuan. lah. Ya, galau usaha. Orang tidak tara nyarita soal percintaan mah tapi wang bejakeun ka maneh orang teu kapalang nyeri euy. Keur kapalang nyeri. Sabenerna mah euy. Orang teh bogoh ka hiji awewe euy. Kamari basa urang ditunggulan ngampas urang teh neangan maneh euy. Panggih jeung awewe anjir geulis gelo. Mana? Sia geureun bawa ku aing basa kes nyebutkeun si Galih. Oh, eta mah dina si Gali. Eta si Ika. Oh, eta. Aing sebenarnya mah bogoh ka budak eta teh euy. Saprak pandangan pertama ge urang ngeser kana hati teh jet. Cinta teh anjir bertepuk tangan, tepuk kaki, tepuk pantat anjir. Tepuk segala atunya. Tah, kabeh. Tepuk lidah ML. Tapi dina urang keur nyaanya anak anjir. Dina urang keur nyaanya anak. Ayo we. Kalakah incah anjir. Tapi urang keur nyaanya anak, pas urang keur nyaanya anak. Eta awewe kalakah ninggalkeun urang. Ngeri anjing hati teh. Ye. Asia aku naon cemeng. Aing sedih deh, ini kan cerita maning. Ya. Nah, sekarang tong sedih dan urang ngarasakeun mah. Keun we maneh masih bener ka awewe, sing usaha sing bener. Mengke maneh payu ka awewe, misalkan pengusahana lancar mah. Da percuma kasep-kasep oge da ayo duitan mah da awewe mah yang mencari laki sebagai pemimpin bukan sebagai penghasrat birahi, pemuas hasrat birahi. Katakan maneh sok jujur, da kurang pengalaman mah ieu pengalaman ieu mah. Ya, urang siap jeung cerik deui itu dulu aing ka deui. Ku aing deh.
Sorry. Sorry. Geus aya namanya. Nu kamari mah pungkeun. Kelak. Kamari mah pungkeun. Penting ayeuna mah tadi teh kurang ya. Geus. Orang balik ke orang ieu mah. Kadenya hadiah Urang mah kade wae da sia anu ieu mah. Petak mangliwarkeun mah. Heeh. Mau duit orang injem mah. Yang modal teh Siap anjing. Urang Sunda Wadegadu Getih Sunda Wadegadu Hade tata de basa de rupa Urang Sunda Getih Sunda